masa seblak din. Kali din. Bade masa seblak. Seblak. Yang beli din di. Itu anak deket jalan pertigaan. Oh, nyawa aing. Nya mang. Aing di dia. Nya tuh mang. Ladan ke seblaknya. Wah, itu mencret gitu nya. Itu maafin karena tuh kolot-kolot ge aing mau ulin bae. Jadi ke umur saja mah. Mang, aing lapar euy. Laparnya madang atuh. Balik ku naon nya teh. Pugu eta masalah aing keteking di mah euy. Hareuh nyane aing mah. Oh kudu. Ieu bae mang. Mang lapar teu? Aing mah lapar gan geus dibelikeun seblak. Heuh sugan. Heeh. Ding di melina. Aya bae lah kegen manteukeun. Heuh tah. Ini satu aing hayang mau sebelah euy. Atuh teh itu gitu. Ini satu aing jelaya. Ini. Kalinya. Adin, di mana? Gering karek Bang di. Iya man, terus masa seblak. Master seblak di mana? Apa orang yang master seblak ini tempat timu? Itu di warung deket jalan pertigaan teh. Pansang bae beda warung tempat timu nama. Ige nu si mamang hiji. Mamang saha? Biasa mang Apin man. Pas pisan din. Kieu bae mana nu manehna? Iya jeung naon man. Jadi kieu din. Pan orang dari papangi mangapin di ditu. Ngomong ka urang nama, hayang nulada cenah minta ditukeurkeun. Tukeurkeun. Anjing keur mulel si mamang teh. Teuing pugu. Geus waras meureun mah. Haha, mbaknya mulesna teh remen. Yang geus jadi teh tukeranna. Nya aing mah ayu bae mah nyepir aku uing balik tiket uang seblak itu minta seblak nu lada. Ih, kieu bae din, aing boga ide. Aing kan mesen seblak rada. Nya daripada nya balik deui, mending tukeran bae jeung aing, geus aing mentenana hade teh lada ge. Yang geus atuh ieu tukeran beta. Mun saja. Udah, bawa bae plastikna aing ieu bae. Bisa. Nyonya, Mohon. mantap euy mah seblak teh. Bok ting sama Mang Apin. Padahal mah moncongan tas ya betul. Masih sekuan sih. Semacam kain. Mang, ieu seblakna. Nuhun din, tunda bae di dia. Nya sami-sami. Nuhun. Ah, itulah yang aing lapar. Seblak madang lah. Madang lah gitu. Nah, sedang. Anjir, gila damen ya bibir aing sampai jontol aduh. Perasaan aing mah teu sebab teu ada, gila damen aduh. Butuh aing bari main sret. Aduh. Aing mah apa perlu kayak mesin dabe ya dah. Beli seblak lada nemen. Sabarkeun bae ah. Oi. Ji aing tadi geus ngagawean Mang Apin euy tadi euy mecak. Terus reaksina kumaha man? Jadi kieu aing pan ieu. Nya ontar reaksina mah kumaha tapi paling ge ngoncok kayak masih Dinda. Da soalna kan dia minta beli seblak lain. Mesenna teh lada, tapi kalau ditukeurkeun ka lada moncong teh jama kolot. Oh, atuh man halus dikasih buat halus. Siap lah. Kan siapa mah asa diukur bersetan. Setan-setan dasmu butuh aing nyeri yeuh. Ah, si atuh kos jam sibuk bae mang. Selah aing yang nganggusan nyarana teh. Pilih di alam teh kolot-kolot teh. So sibuk. Gas banget. Geus ka itu ini. Rek disuruh ge. Kayak. Urus tabuteung lambung napa beulit. Yo tinggal. Man, aya makonya euy ka maafin teh kalau di kerjaan bae karunya ini teh. Karunya budak kayak orang juga rasa karunya. Pan orang teh disegani di desa ieu teh. Ulah aya karunya. Nya tuh ayeuna mah sekali-kali memberi napas atuh man karunya itu jaman teh di kerjaan bae kurang teh. Ayeuna boga ilalah teh sih budak teh aduh. Si atuh men boga hate. Si aing mah boga, aing mah manusiawi. Aduh, kumaha we lah. Ngomong. Ih bau bugang. Nyecan mandinya. Heuh man aing can mandi teu poe euy.
cai keran saat di mainnya kumanya. Jadi goblok ih. Balik kali itu. Lok mola, lok mandi aing mah tadi sini. Omen nih. Den. Si Mamang, aya naon Mang? Jadi kieu Den. Kumaha? Mana itu tadi mulai seblak le mah kayaknya nih. Gini ada mun sih, beuteung aing jadi mulai semen kieu. Aduh, imalen tambah waras Den, tambah mencret ieu beuteung, aduh. Piraku, dina gijak si Firman tadi katimu di jalan. Emang si Firman ngomong non bae sih tanya Ngejak Dinda teh nu si Mamang hiji, ari kitu si Firman ngejak tukeran seblakna. Aduh Den, yuk. Pantesan bae tuh acarana kieu dah. Mapa tuh Mang kan uing teh nyaho, udah dikira teh si Mamang geus waras. Aduh Dinda. Kacau ieu mah. Cerita nama deh. Yang geus Den dah. Kira-kira mau ulah kitu deui. Nya Mang hampurannya. Terus ini si Mamang bade ka mana? Aik nyamperkeun si Firman lah kayak mana? Oh nyata satu. Mang geus tau dari darna. Siga neng nyengir di situ teh. Aya naon ya santai we atuh Mang. Kan terepaeh teh sia teh. Duh, gagal abah sia. Aya ngomong serius ya kan nya. Ngomong naon Mang? Serius teuing. Iya masalah seblak. Nyane nukerkeun. Heueuh nah kitu. Oh, jadi nyane nukerkeun seblak aing teh. Lain kitu Mang. Maksudna kabur. Kabur Mang. Bok, sia teh lencap awak. Lupa ngajar sia. Aduh ya Allah, Gusti.